Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pamirsa, patepang deui sareng sim kuring Sheila Amelia Putri di acara Warta Sunda. Nyuguhkeun informasi Sunda keur Balarea edisi Salasa ping 16 Februari 2001. Salami 3 menit kapayun, sim kuring baris nyarengan pamirsa anu munggaran aya warta ti kota Pangandaran ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Sumangga nyanggakeun wae wartana. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tatela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balatikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kaluargana. Sumangga nyanggakeun wae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula dugi kaki wari teu saeutik nu ngajanjiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabunderanana. Tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Udi Suprianta, urang warga Garut nu geus 18 taun dagang baso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari nuleukeun mah balantik cuanki di pasisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kaluargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapopoe Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejena, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamirsa, sakitu nu pikahatur, wilujeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Abdi Sheila Amelia Putri, amit mundur. Hurip Sunda.